Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu saminata asyarata. Wal maqalatu jeung ari maqalah as-saminata asyarata anu ka-18 eta kila diucapkeun ku qail. Naon anu diucapkeun? Man tarakaz dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala safat fikratuhu. Man ari sawe jalma eta taroka lamun ninggalkeun sa man az-dzunuba kana pirang-pirang dosa, raqqa maka lembut leuleui naon qalbuhu hatena si man. Kusabab hatena lembut, hatena leuleui, fayaqbalu maka bisa narima sa man an-nasihata kana nasihat. Lamun dinasehatan ku batur teh bakal ditarima nasihatna. Saur Imam Ghazali mah dina Ayyuhal Walad gini. Ari nganasehat mah gampang. Anu berat mah narima nasihatna. Naon lamun jalma hatena geus bersih, geus lembut, kusabab memang selalu menjauhi dosa-dosa, maka insyaallah lamun meunang nasihatnya bakal bisa narima. Wa yakhsha'u jeung khusyuk saha man tunduk saman laha kana nasihat. Nasihat teh kan saur sapali guru mah iradatul khair lil ghair. Tapi mungkin aya dihareup dijelaskeun ku Syekh Nawawi ngaran nasihat teh naon. Da menurut sapali guru heula iradatul khair lil ghair. Ngarepkeun kaalusan jeung batur eta nasihat. Ge sampurna nama nya ku Syekh Nawawi dijelaskeun nasihat teh urang ngarepkeun kaalusan jeung batur jeung embung kaburukan keuna ka batur eta nasihat. Waman jeung ari sawe jalma eta taroka lamun ninggalkeun saman al haram kana perkara haram. Fil mat'umi dina dahareun wal malbusi jeung pakaian wa ghairihi ma jeung liana mat'um jeung malbus dina kendaraan. Wa akala jeung ngadahar saman al halal kana perkara anu halal. Jalma nu sok ninggalkeun perkara haram bari jeung mengkonsumsina perkara halal sofat maka bening naon fikratuhu pemikiranna si iman. Bisa bening pemikiranana, jernih, pemikiran yang jernih. Saur Syekh Ali Jum'ah mah nya. Jadi daya pikir urang teh aya sababaraha rupa. Aya nu disebut cara berpikir anu naon bahasana teh? Anu hanya melihat tampak luarnya saja. Lamun cek cara berpikir seseorang teh aya anu ngan saukur ningali kana tampak luarna wungkul. Ieu mah awam. Kebanyakan awam gitu. Ningali dohirna we. Cek dohirna gitu. Aya deui corak berpikir anu kana makna dengan saukur ningali dohirna tapi naon pi maknaeunana. Tapi henteu sampai karena pemikiran anu mencerahkan teh ketika hasil pemikiran urang teh bisa langsung menyampaikan urang ka Gusti Allah, langsung inget ka Gusti Allah. Tah ieu mah tahapan jalmi-jalmi pilihan ketika berpikir lain ngan saukur ningali cangkangna tapi jerona ge di pikiran bari jeung bisa langsung sadar ka Gusti Allah. Berpikir anu mencerahkan. Jadi aya berpikir hanya sebatas tampak zahirna nu di pikiran teh
Ai nu mikiran teh nepi ka maknana, ai deui nu mikiran teh nepi ka bisa nyaksi ka Gusti Allah. Sofat fikratuhu ala masnu'atillahi kana pirang-pirang dadamelan Allah Ta'ala bari malur sa Allah. Ketika nya kan segala sesuatu anu aya di alam dunia teh ieu teh tapak damel Gusti Allah. Ad-dallati anu nuduhkeun naon masnu'at ala ihya illahi kana kawasa ngahirupkeunana Gusti Allah Ta'ala bari malur sa Allah. Al khalqa ka makhluk ba'dal mauti dina sabada maut. Lamun pemikiranna jernih, pemikiran anu tercerahkan, maka ketika melihat fenomena-fenomena di alam dunia teh bakal langsung sadar hatena bahwa Gusti Allah kawasa, engke bakal ngabangkitkeun deui makhluk. Wa ala wahdatihi jeung anu nuduhkeun kana wahdati kana wahdaniyatna Allah Ta'ala bari malur sa Allah, kana nyoranganna Gusti Allah, kana esana, kana tunggalna Gusti Allah Ta'ala. Wa qudratihi sareng kawasana Allah, wa ilmihi sareng ilmuna Allah. Lamun kurang dilenyepan bener-bener mah ya alam dunia teh jadi petunjuk bahwa Allah teh maha kawasa, ngabangkitkeun deui jalma saenggeus maot. Jeung Gusti Allah teh maha esa, tunggal. Dan mau mungkin aya alam dunia anu sakieu rapihna lamun pangeran teh loba ke pasea ceuk ieu ulah aya ceuk ieu aya. Wah, pasea lah moal aya tuh. Jeung Gusti Allah teh pasti kawasa. Terus sok ieu alam dunia anu luar biasa tohaga. Moal mungkin aya lamun teu diayakeun ku nu maha kawasa. Jeung Gusti Allah maha uninga. Lamun Allah teu uninga mah kana setiap detail anu aya di alam dunia nya moal mungkin alam dunia sakieu rapihna. Sunnatullah anu aya di alam dunia teh kan lamun di pikiran mah luar biasa. Ngaji diri urang teh kan banyak naon ngaranna teh lamun dipecah deui mah jadi partikel-partikel. Ujung saterusna. Lamun dikaji ku ieu nanti fisika modern ayeuna naon ngaranna teh? Kuantum, fisika kuantum, budak sekolah mah apa? Fisika kuantum. Wah, dipecah, pokoknya pikirannya mah ke fisika kuantum, wah luar biasa. Wadzalika jeung ari eta sopat fikratuhu ala masnu'atillah ila akhirih. Berpikir yang jernih ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah teh. Tabi'an ta'ammala kalawan yen ngangen-ngangen mikiran si jalma bipikri kalawan pamikiran si jalma si iman wa tadabbaro jeung nadabur sarua mikiran kan biakli kalawan akal si jalma wa tadabbaro jeung mikiran si jalma si iman biakli kalawan akal si iman annallaha kana sanyanya Allah Ta'ala eta khalaqa nyiptakeun sa Allah buka si iman nu mantaroka al haram wa akalal halal sifat fikratuh teh khalaqahu nyiptakeun tina naon asalna min nutfatin tina caiman jalma teh fir rahimi dina jero rahim cimani asup kana rahim faja'ala tuluy ngajantenkeun sa Allah kana nutfah alaqatan kana makhluk anu nyantel anu nempel dina rahim cai mani asup kana rahim tuluy jadi makhluk anu menempel dina rahim sok diartikeun ku getih kimpel gitu padahal cenah ceuk ahli disebut teh lamun ahli kandungan naon disebut teh cek ahli kandungan eueuh cenah pase cai mani jadi getih kimpel heula jadi getih teh ieu mah kana sesuatu anu menempel
anu melekat dina rahim. Suma mudghatan tuluy jadi geti, jadi daging kimpel. Daging. Suma khalaqa tuluy nyiptakeun Allah min hatina mudghah rahman kana daging, kana daging-daging. Wa azman jeung kana tulang. Wa urukon jeung kana urat-urat, wa asoban jeung kana pirang-pirang otot. Diciptakeun tah urang kelenjar, sel-sel, kulit jeung sajabe. Wasyaqo sareng meulah saha Allah lahapikeun mudghah sam'an kana alat pangdenge geus dibelahkeun heula tanya. Dibelahkeun heula wa basaron jeung kana alat paningali wa a'dhaan jeung kana pirang-pirang anggota. Gusti Allah ngabeulah jeung pirang-pirang anggota model ramo-ramo disigarkeun teu rapet dina jero rahim teh. Tapi dina rahim cik peribasana pendengaranna peningalina can bisa berfungsi sakumaha engke lamun beda jeung sakumaha engke lamun geus lahir. Can bisa berfungsi secara total. Summa sahala tuluy ngagampangkeun sa Allah al-khuruja kana kaluar. Lil janini pikeun janin min batni ummihi tina beuteung indungna si janin. Digampilkeun ku Gusti Allah. Rek melalui sesar gitu ya. Atau secara alami dari itu mah can aya sesar. Itu hakikatnya mah digampilkeun nanti ku Gusti Allah. Masihan ilham kepada dokter kumaha carana ieu lamun kondisi kehamilan anu kieu naon ngaranna teh nya dampakna bahayana cukup membahayakan ibu dan janin sebenarnya. Lamun secara normal bere ilham teh ku Gusti Allah teh ka para ahli kedokteran teh ahli bedah, ahli persalinan. Wah, carana dibelek di dieu. Dibelekna teh henteu sagawaya deh. Henteu sagawaya ngebelek. Wa alhama sareng masihan ilham sa Allahu kasih janin anu geus kaluar. Irtidho as-sadji kana nyusu kana pentil lamun lapar teh lamun haus teh ceurik jeung lamun dibere pentil teh langsung dikenyot ngarti datang geus dibere ilham ku Gusti Allah geus alami secara naluri wa ja'ala sareng ngajantenkeun sa Allahu kasih janin fi awalil amri dina mimiti urusanna bila asnanin kalawan daya pirang-pirang huntuan. Kiranya kebayang lamun budak lahir geus aya huntuan. Karunya atuh nyusu teh. Kan teh bertahap itu teh. Geus 1 tahunan mulai loba huntuna eta ge sok ngegelan. Ka indung teh. Hendak sok loba nu baby blues gini. Apa baby blues teh? Nah gitu. Sumaan bata tuluy ngajantenkeun sa Allah, nyukulkeun sa Allah lahu pikeun si janin anu geus kaluar teh. Al asnana kana pirang-pirang huntu. Summa asqata tuluy ngagugurkeun sa Allah hakana asnan wa azala jeung ngaleungitkeun sa Allah hakana asnan. Ing dasam isinina dina nalika umur 7 pirang-pirang tahun. Geus 7 tahun teh raroheng ara rompong. Tapi eta teh suma ada tuluy ngabalikeun deui sa Allah kana asnan. Marratan dina balenan ukhra anu saja dijadikeun deui kabayang lamun teu jadi deui. Eta teh da ngomong ge moal bener lamun huntuan mah. Balelol. Aki-aki lamun nunggus huntuan ajakan ngobrol. Semoal bener ngomong teh. Ini di antara fungsi huntu teh gitu supaya orang bisa bener-bener ngomong anu bener jelas. Wa ja'ala sareng ngajantenkeun sa Allah Gusti Allah taala bari malur sa Allah ahwalal abdi kana pirang-pirang tingkah hamba mutaghayyiratan kana anu barobah-robah tingkah jalma teh barobah-robah min sigorin timimiti leutik ila kibarin nepi ka gede. Henteu leutik wae.
Aya pertumbuhan, perubahan, aya fase-fase pertumbuhan. Wa min syababin jeung ti mimiti ngora ila haramin nepi ka pikun, nepi ka banget kolot. Sawarromo man soba ala syai'in syaba alaihi. Jalma lamun keur leutik keneh sok melakukan sesuatu, maka engke geus gede nage geus kolot nage bakal masih terus ngalakukeun sesuatu tersebut. Lamun teu diarahkeun gitu. Ti leutik teh kitu engke gede nage bakal kitu. Wa min sihatin jeung tina sehat ila saqamin kana gering. Tingkah-tingkah jalma teh kitu aya gering, aya sehat. Gilir ganti. Wa ja'ala jeung ngajantenkeun sa Allah al-abda ka hamba. Ka jalma, ka makhluk. Kullu yaumin dina saban-saban poe yana musa resa al-abda. Wa yastaiqidu jeung nyaring sa al-abda. Aya we nyaring aya sarena. Henteu sare wae gitu. Henteu nya kecuali jalmi-jalmi anu dikersakeun ku Gusti Allah. Nepi ka 100 tahun sarena teh. Aya jelema anu normal mah kan gitu, aya sarena, aya nyaringna. Wa kadzalika jeung hale saperti eta a'adaha marratan ukhra. Syu'uruhu ari pirang-pirang buluna si abda, si abdun. Wa dzwaruhu jeung pirang-pirang kukuna si abdun. Nya bulu-bulu eta kullama saqata samang-samangsa gugur naon syu'uruhu kullun min syu'urihi wa adbarihi kedeung saqata kullun minha anu tetep dina syu'uruhu wa adbaruhu kali eta kullama saqata samang-samangsa gugur naon kullun minha anu tetep dina syu'uruhu wa adbaruhu raja'a maka balik deui naon kullun ilama kana tingkah kana anu geus bukti naon emak. Ini kana tingkah asalna. Rambut teh dicukuran ku urang jadi deui. Bari jeung eta teh di keunikan teh henteu sakabeh rambut. Maksudna teh aya rambut anu tumbuhna teh angger sakitu, bulu halis. Sanajan teu dicukuran angger sakitu. Tapi lamun dicukur jadi deui. Beda jeung bulu rambut, ari bulu rambut malah mun teu dicukuran terus manjangan. Bulu bitisnya. Bulu bitis teu dicukuran oge angger sakitu. Keunikan itu. Kok kunaon beda-beda gitu. Hebatna Gusti Allah nyiptakeun. Wa kadzalika jeung hale seperti ya syu'uruhu wa adbaruhu al-lailu ari peuting wan naharu jeung beurang eta yatana wabani gilir ganti duanana peuting jeung beurang teh gilir ganti di mayoritas negara, di mayoritas daerah. Sakanajan memang kadang di daerah nu sajen mah peuting teh sabaraha bulan, beurang teh sabaraha bulan, tapi tetep aya gantian. Kullama dzahaba samang-samangsa mangkat naon ahadu masalah sayjina lail wan nahar jaat datang naon al akharu anu saja datang beurang indit peuting indit beurang datang wa kadzalika jeung hal seperti asyamsu wal qamar mana deh wa kadzalika jeung hal seperti al-lail wan nahar asyamsu ari matahari wal qamaru jeung bulan wan nujumu jeung pirang-pirang bentang wasahabu jeung mega awan wal mataru jeung hujan eta kulluha ari sakabehna syamsu qamar nujum sahab matar eta taji'u sok datang naon kulluha wa tadhabu jeung sok mangkat naon kulluha datang dan pergi. Henteu saterusna hujan, henteu saterusna aya panan poe, henteu saterusna aya bulan. Bentang ge aya nu katingali kadang tembong kadang henteu. Awan sami. Wa kadzalika hal seperti asyamsu. Hal seperti eta asyamsu al qamaru ari bulan.
eta yan mahiku ngurangan naon komar kula syahrin dina saban-saban bulan teh jadinya ngaletikan summayataka malu tuluy jadi sampurna naon komar jadi bulan tanggal 14 jadi purnama sumayan mahiku tuluy ngurangan deui terus siklusna teh kitu ngurangan sampurna deui wa kadzalika jahale seperti eta al-qamar al-kusufu ari samagaha lisyamsi pikeun matahari wal qamari jeung bulan sok aya samagaha kamari keneh kamari teh minggu-minggu kamari di daerah Batur teh haitsu yadhabu dina sakira-kira leungit naon ad-dau caang min humatina syams wal qamar lamun gerhana mah teu caang kahalangan teh gini summa yaudu tuluy balik deui naon do geus gerhana teh nya caang deui wa kadzalika jahale seperti al-qamar al-ardu ari bumi hale seperti eta al-qamar al-ardu ari bumi eta takunu bukti naon ardun eta ya bisatan anu garing anu gersang sumayun bitu tuluy ngajadikeun sa Allah Gusti Allah fi hadina al-ardu annabata kana jajadian jadi tumbuh-tumbuhan dijadikeun ku Gusti Allah asal lama garing gersang tandus nama aya pepelakan anu jararadi summa yadhabu tuluy leungit deui naon nabat min hatina ardun fatamudu maka balik deui naon ardun ya bisatan hale anu garing anu gersang kitu siklusna teh aya tumbuhan tuluy parae gersang deui subur deui hejo deui summatun bitu tuluy nyukulkeun deui naon ardun marrotan dina balenan bada ukhra anu tetep dina sabada balenan anu saja nya terus siklusna kitu jadi garing deui jadi garing deui falladzi maka aridzat Allah qadaru anu kawasa sa alladzi ala dzalika kana eta khalaqahu min nutfatin ila akhirih kullihi tegesan sakabehna zalik eta qadirun anu maha kawasa ala ihya'il mauta kana ngahirupkeun pirang-pirang jalma anu geus maot pirang-pirang makhluk anu geus maot kawasa geus ba'da fanaim dina sabada maotna ieu mauta fil ardi dina jero bumi geus jadi taneuh ku Gusti Allah kawasa wae dibalikeun deui dihudangkeun deui fa'alal abdi maka eta wajib ka si hamba an yuksira aryan ngalobakeun al fikra kana tafakur kana berpikir fi dzalika dina eta khalaqahu min nutfatin ila akhirih teh ayat-ayat anu memang nanti nu tadi teh dijelaskeun aya ayat-ayatna dina Al-Qur'an teh aya ayat-ayat mulai tadi we janin kaluar tina beuteung indungna summa sabila yassara summa amatahu faqbarah summa idza syaa'a ansyarah apa masih ainain wa nanti walisana wa syafatain wa hadainahun najdain ohnya ini penting pisan cenah lobakeun tafakur ngapakuran nu tadi hatta yaqwa sehingga nambah kuat naon imanhu kaimanan si al abdi kaimanan bil ba'si kalawan dihudangkeun badal mauti dina sabada maut sehingga tambah kuat ini sebagai seorang mukmin orang pasti yakin gitu nya kita bakal diudangkeun deui ngan lamun orang terus berpikir seperti itu cara berpikiran seperti itu pemikiran cara berpikir yang tercerahkan bisa langsung nyaksi ka Gusti Allah itu bakal tambah keyakinan urang teh wa ya'lama jeung sehingga yakin leuwih yakin saha abdu annallaha kana sanyana Allah taala eta yab'asu bakal ngabangkitkeun sa Allah ka si abdu
wa yujazi jeung bakal ngabales Allahu kasih abdu bi amalihi kalawan pirang-pirang amal si abdu lamun in khairon fa khairon wa in syarron fa syarron atawa in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun lamun amal hade dibalas hade lamun amal goreng dibalas goreng ngan tetep ari alusna wal jamaah kan asup ka surga teh ku rahmat Allah teh ku fadl Allah teh fala qadri quwwati imanihi maka netepan kana ukuran kekuatan iman si abdi bidzalika kalawan eta al-ba'si ba'dal maut ya jitahidu bisa sungguh-sungguh sa abdi fit taati dina pirang-pirang amal taat wajtina bil mukhalafati jeung ngajauhan pirang-pirang nyulayaan lisyar'i kana agama. Namun orang yakin pisan bahwa kita bakal diundangkeun deui bakal aya timbangan amal bakal diwales. Orang bakal semakin giat dina ngalaksanakeun kebaikan-kebaikan. Kebaikan teh banyak. Eta lain ngan saukur cicing di masjid. Kebaikan teh. Bahkan geus loba kacaritakeun hal-hal anu sepele. Saur Kanjeng Nabi dina Al-Adabul Mufrad ketika panggih. Kanjeng Nabi cenah mendakan amal hiji jalma anu ku amal tersebut si jalma teh bisa menang rahmat Allah sehingga asup ka surga. Tadi antara amalna teh nyata ngaleungitkeun cucuk di jalan. Ngaleungitkeun cucuk di jalan. Teu sapira hal-hal anu mantak merugikan orang lain di jalan dileungitkeun menang rahmat Allah. Imam Ghazali keur ngarang kitab laleur ancam kana tintana teu wani diganggu keun we karunya keur hauseun menang rahmat. Kusabab Imam Ghazali ngarahmat atau nyaah ka laleur tersebut kan dina hadis ge man la yarhamu la yurham. Jalma anu teu mikanyaah nya moal dipikanyaah. Intinya seperti itu orang teh bakal bisa berpikir jernih lamun memang sering meninggalkan perkara anu haram yang konsumsi anu halal. Insyaallah pemikiran orang jadi pemikiran anu tercerahkan. Henteu terhenti tina makhlukna, tapi orang bisa sadar karena betapa maha kawasana Gusti Allah jeung sajabana. Wal maqalatu jeung ari maqalah atas ata asyarata anu ka-18 eta uhya diwahyukeun ila ba'dil anbiya'i ka sawareh pirang-pirang nabi naon ati'ni fi ma amartuk ila akhirih. Ati' kudu taat anjeun ka kami ka kaula agung fima dina perkara amartu anu marentah kaula agung ka anjeun wahai nabi surga si Allah wala ta'si jeung ulah doraka anjeun ni ka kaula agung fima dina perkara nasahtu anu nganasehat kaula agung ka anjeun ulah sok nyulayaan kana nasehat jeung lamun diparentah kira taat. Ai fima maksudna fima nasahtu ka teh ai fima tegasna dina perkara da'autu anu ngajak kaula agung ka anjeun tu nasihatnya ad-du'a'u ila ma fihi shalah wa nahyu amma fihi al-fasah. Kada hareup dijelaskeun itu nasihat teh mengajak pada hal-hal yang pimaslahateun jeung melarang hal-hal anu mantak ti mafsadateun. Jauhi pi omongkeun, dekati pi maslahateun. Atau dekati pi duiteun. Ai da'autu anu ngajak kaula agung ka anjeun ila makana perkara fi anu eta tina ma as-salahu ari kahalusan. Wa nahaitu jeung nyegah kaula agung ka anjeun amma tina perkara fihi anu eta tetep dina ma'al fasadu ari karusakan. Dan nasihat. Jadi hal-hal anu nasihat ku Gusti Allah, cu Gusti Allah nanti goreng nu kieu teh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Contohnya Gusti Allah teh
teresep jalma-jalma anu berbuat kerusakan, maka ulah sok yen kerusakan. Jadi teh jangan karena nasihat. Maka ketika menang nasihat gitu di Gusti Allah, sok ulah sok nyulayaan gitu. Wal maqalah tu nyari maqalah al-isruna anu ka-20 eta kila diucapkeun ku qail. Naon? Ikmalul aqli. Ittiba'u ridwanillah. Ikmalul aqli ari cara nyampurnakeun akal. Eta ittiba'u ridwanillah. Mengikuti kana karidoan Allah Ta'ala bari malur sa Allah. Wajtinabu sukhtihi atau sakhotihi jeung ngajauhan bebendu Allah. Ridwannya, ari ridwan mah karidoan anu salawasna. Beda jeung ridwan. Kan aya ridwan, aya ridwan. Ari ridwan mah kan ridona ridho. Tapi bisa kena teh bisa teu ridho. Ayeuna mah ridho cina abdi. Pas isukan nama teu ridho. Eta mah karek ridho. Tapi lamun ridwan mah karidoan anu moal kasusul ku bendu. Ridwan bi ghairi sukhti tah lamun dina al-qadanya. Watak tadi ridwan bi ghairi sukhti. Ridho kerelaan anu memang tidak disusul ku kabendu. Ari ridwan mah, ari ridho unggul mah bisa kasusul ku bendu. Lamun boga pamajikan neng ridho teh nikah sareng AA mah kieu ridho. Teh lamun bahasana ridho mah nyetong salah lamun ke adat-adatan teh gitu nya. Pas geus kawin teh. Wah, mah kan geus dibejaan. Ti hari teh ge. Mah kieu neng ngambek. Kan neng mah nyeresna ge ridho sanes ridwan. Mun neng nyeresna ridwan mah gitu nya. Moal ngambek sama sekali. Bedana ridwan. Mengikuti hal-hal anu mantak piridoan Gusti Allah. Anu mantak Gusti Allah teh moal bendu deui ka urang teh. Waridwanu minallahi akbar kan gitu. Karidoan teh Gusti Allah itu sangat pohara sekali. Eta nyampurakeun akal mah. Nyampurakeun akal teh mengikuti karidoan Gusti Allah. Saur Syekh Nawawi dina Tijan Darari al-amru la lazimun lirridho. Ari parentahan eta ngukuntet kana karidoan. Sehingga saur Abah teh mah nya radhiyallahu anhu di mana aya parentahan di dinya Allah ridho. Nah, saur Abah kan itu. Allah pasti ridho ketika Allah marintah. Maka jampurakeun akal teh mengikuti perintah Allah, wajib jeung ngajauhan larangan. Ai tegasna fa khilafu dzalika maka ari nyulayaan eta ittiba'u ridwanillah eta jununun gelo. Kurang akal. Wal maqalah tu nyari maqalah al hadiyata wal isruna anu ka 20 hiji. Eta kila diucapkeun ku qail naon? La gurbata. Henteu aya ngumbara. Eta maujud, henteu asing eta maujud. Lil fadili pikeun jalma anu mulia, anu unggul. Wala watona jeung teu aya tanah air eta maujud. Lil jahili pikeun jalma anu bodoh. Orang yang utama, ya, orang yang kenalah. Ail mutasifu tegasna ari jalma anu kasifatan bil ilmi kalawan ilmu wal amali jeung amal. Maksud fadil teh nyata orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jalma nu kitu nu boga ilmu jeung beramal eta kana bukti saha al mutasif eta mukroman dimulyakeun. Muazzaman tur eta diagungkeun ing dan nasi munggu jalma-jalma. Fi ayyi baladin di mana wae tempatna, di mana wae daerahna, nagarana. Jadi kana bukti saha al-mutasif. Wujud saha al-mutasif. Di mana wae ayana cicingna, ari jalma anu alim bari jeung ngamalkeun kana ilmuna pasti dimuliakeun, pasti diagungkeun.
sehingga teu asing. Pakana maka bukti naon kullu baladin saban-saban negara indahu mungguh si al-mutasif eta watonan di tanah air. Jika teu ngumbara we gitu. Jika teu ngumbara. Jika keur henteu naon ngaranna teh? Naon teu bahasa ngumbara teh? Keur lembangan. Jika asa di lembur sorangan we gitu. Asa di lembur sorangan. Asa di Indonesia kemana-mana ge gitu. Asal tadi boga ilmu jeung ngamalkeun kana ilmu. Walau kana halisan jan bukti saha al mutasif bil ilmi wal amal. Eta goriban anu keur ngumbara. Sanajan keur ngumbara, tetep asa di lembur we. Wal jahilu ari jalma anu bodoh katotoloyo eta bi khilafi zalika tetep kalawan sulaya eta mukroman muazzaman. Jalma bodoh mah tong boroning di tempat pengasingan di daerah nasorangan ge asa teu kaanggap, asa teu diperhitungkeun. Jadi asa asing nya nu bodoh-bodohna katotoloyo gitu. Ari bodohna bodoh alewah mah nya sok kadang nya sok dipertimbangkeun ku batur ge gitu. Teu nyaho tapi daek katanya gitu. Bergaul jeung ngarti. Ya gitu, tidak ada nya henteu jalma anu utama mah moal ngarasa ngumbara di mana wae ge jeung jalma anu bodoh mah moal asa di lembur sanajan di lembur sorangan. Wal maqalah tu jeung ari maqalah asaniyata anu kadua wal asaniyatu anu kadua wal isruna jeung 22 eta kila diucapkeun ku qail naon man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi qariban. Oh ya juga nu bertentangan jeung samemehna. Oke urang jelaskeun. Man ari sawae jalma eta kana lamun bukti saeman bi ta'ati kalawan taat indallahi munggu Allah eta qariban anu caket. Jalma teh sok melakukan wae amal-amal bakti ketaatan ka Gusti Allah sehingga dekat dengan Allah. Kana maka bukti saman bainan nasi. Dina antara jalma-jalma eta qariban anu ngumbara. Oh juga bertentangan. Kan cenah tadi orang alim anu ngamalkeun kana ilmu nama cenah moal pernah asing, moal pernah merasa diasingkan. Ieu kumaha? Ai tegasna gila. Man ari sawe jalma eta istanasa lamun ngarasa nyaman. Jalma nu geus ngarasa nyaman bistigoli taatillahi kalawan sibuk taat ka Allah taala bari maluhur sa Allah. Soro maka jadi saman eta mustauhishan anu ngarasa ringrang aninasi ti jalma-jalma. Bisa geus genah maksud ngarasa ringrang teh hatena henteu terpaut ke jalma-jalma. Kande mungkin bisa nanti kieu. Lamun patokanna lamun dipahamina kieu. Jalma nu geus nanti sibuk taat ka Gusti Allah, maka bakal menghindar ti batur. Merasa gelisah sehingga menghindar ti batur. Lain kitu maksudna. Kangjeng Nabi pangtaatna ka Gusti Allah, pangtakwana ka Gusti Allah. Tapi biasa campur gaul jeung para sahabatna. Berbaur. Da karena memang gitu. Jalma mukmin anu bercampur gaulnya, bergaul jeung batur, bari jeung sabar menghadapi keburukan-keburukan batur, eta teh leuwih alus daripada jalma mukmin anu teu daek gaul bari jeung teu mampu kana menahan keburukan-keburukan batur. Jadi alus kene anu campur gaul bari jeung sabar batur ketika melakukan keburukan teh. Tah eta Kangjeng Nabi itu menjelas. Tak maksud nu ieu mah lamun kan kieu nya lamun urang sibuk taat ka Gusti Allah maka nyaman ku melakukan taat ka Gusti Allah maka hate moal daek pinuh ku jalma-jalma hate urang teh moal terlalu memperdulikan apa kata orang selama kita melakukan kebaikan.
Wal maqalah tu jeung ari maqalah asali satu anu katilu wal isna jeung anu jeung 23 eta kila diucapkeun ku qail naon harakatut taati ari gerakan taat gerakan anu ngagerakeun kana kataatan eta dalilul ma'rifati jadi tanda makrifat dalilna makrifat ka Gusti Allah lamun urang daek bergerak melakukan ketaatan teh gerakan-gerakan gitu tanya gerakan-gerakanna kan gerakan pemuda teh kuduna kana nu maslahat tanya ketika aya gerakan pemuda anu maslahat insyaallah teh tanda makrifat nyaho ka Gusti Allah kama anna harakatal jismi kayayan sanyana robahna atau gerakana awak eta dalilul hayati tanda na kahirupan lamun jalma awak atau benda lah benda bergerak sok dibayangkeun benda tersebut hirup ya tak kursi hirup atau nanti itu hirup kene atau geus maot oh iya kan kene oh berarti hirup kene aya gerakan tubuh eta teh mengindikasikan atau bisa nunjukkan bahwa tubuh tersebut masih hidup wal mana ari pimaknaana eta anna ityanal abdi sanyanyana ngalakukeunana seorang hamba atau atakana kataatan lillahi karena Allah taala bari maluhur sa Allah eta alamatun jadi tanda ala ma'rifatihi kana ma'rifatna si abdi lillahi ka Gusti Allah taala tanda ma'rifat ka Gusti Allah paling minimal lagi ketika orang taat sadar urang teh aya pangeran anu kudu ditaati ku urang minimal kitu heula henteu kudu ma'rifatna juga al arif billah para wali anu wah gitu nya para wali-wali terkenal bener kitu nya kudu jauh-jauh gitu pemikiranna ngagambarkeun teh nya minimal lagi ketika orang daek taat teh berarti urang teh nyaho aya pangeran anu marentah eta teh geus kaasupan ma'rifat billah ngan tetep mungkin tingkatannya beda gitu ya beda ada mah kadang-kadang gitu. Kadang taat kadang maksiat ada para wali mah nu bisa istiqomah dina kataatan teman jelas jauh jeung urang fa idza kasurat maka bila mana loba non atau kataatan kasurat maka loba non al marifatu kamarifatan lamun nya pokona semakin jalma teh marifat ka Gusti Allah maka ketaatana bakal semakin loba ketaatan teh tapi urang teh ulah memahami ketaatan teh tadi teh ngan saukur di masjid dan gitu wungkul gitu urang bersosialisasi menampakkan wajah yang ceria kabatur eta ge termasuk ibadah ketaatan ayeuna maksudna lain percuma ingat bahasana garis bawahi lain percuma rajin di masjid wae tapi lamun amprok jeung batur baeud wae henteu percuma mungkin bakal aya lah perhitunganna tapi kurang sampurna gitu di masjid wae gitu nya tapi pas amprok jeung batur ningali ka batur teh asa rendah itu kurang sampurna gitu kurang sampurna wa idza qalat jeung bila mana saeutik naon taat qalat maka saeutik oge naon ma'rifat li anna dzahira karna sanya nya dzahir eta miratul batini kaca batin kaca euteung deu tingali dzahirna lamun dzahirna kitu eta teh tanda batinna kitu moal jauh lamun anu diomongkeun teh keburukan euy jeung keburukan dina hatena ge nu dibayangkeun teh keburukan hungkul. Da eta mah ngomongkeun anu dibayangkeun ku hate. Ayo bid'ah pemikiran teh bid'ah we jeung bid'ah. Ucapan teh kitu. Eta ge moal jauh nu dipikirkeunna jeung anu aya dina hatena teh masalah bid'ah we jeung bid'ah. Henteu ningali kana hal-hal anu sejen kitu nya anu leuwih manfaat. Wal maqalatu nyari maqala ar-rabi'atu anu kaopat wal isna jeung 24 tina sabaraha ieu teh tina 30 nya tina 30 rek 24
Takola ngadosa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslu jamil khotoya ari pokok sakabeh pirang-pirang kesalahan. Eta hubud dunya, cinta dunia, resep dunia. Naon anu disebut dunia teh? Wahya ari dunia eta mah perkara zada anu ngaluwihan naon ma anil hajati tina pangabutuh. Ingat, berarti mencintai hal yang selebih dari kebutuhan. Itu disebut hubud dunia. Ari resep karena kebutuhan mah. Itu disebut karena hubud dunia. Ya kanjeng Nabi we. Ya dina hadisna. Hubiba ilayya min dunyakum salas. Kaula diberi resep dina urusan dunia aranjeun kabeh teh 3 perkara. Naon an-nisa awewe watibu jeung sesengitan waju ilat qurratu aini fi shalah jeung ketenangan hate kanjeng Nabi dijadikeun ku Gusti Allah dina salat. Kanjeng Nabi resep lamun salat dina keur salat mendapatkan ketenangan. Tu bahasana teh disebutkeun dunyakum. Dunia aranjeun. Anu ku anjeun mah sok kadang nanti disalahpahami gitu ya, masalah dunia teh. Hal-hal anu memang ya kadang kan jalma teh buka pamajikan teh perlunya sebenarnya butuh namanya hiji tapi hayang nambahan 2 ngikuti karena nafsu kan tuh butuh teh 2 teh sebenarnya mah gitu hayang 2 nu butuh nama hiji malah hayang 2 tengis dunia. Ada kanjeng Nabi kan istrinya seueur teh ya teh kanjeng Nabi seueur istri gitu teh lain kanjeng Nabi hubud dunia. Lain hubud dunia, jang kanjeng Nabi mah eta mah lain hubud dunia. Beda makomnya. Tuluy masalah sesengitan. Sebenarnya mah kan sesengitan teh hal-hal anu selebih tina kebutuhan. Sebenarnya orang make minyak segitu lebih tina kebutuhan. Kebutuhan orang mah nya lamun rek salat make baju nutupan aurat gitu. Tapi memang dina masalah sesengitan sok sanajan eta teh leuleuh nya selebih tina kebutuhan tapi dianjurkeun. Bukan jadi teh. Dianjurkeun. Jadi nya naon teh ngaranna teh sok sanajan lain kebutuhan pokok tapi dianjurkeun. Jadi dunia teh mazada anil haja perkara saleuwih tina kebutuhan. Eta disebut dunia. Ketika hal anu lebih tina kebutuhan eta teh ku urang teh meuni kada demes, meuni dipikaresep, nah eta urang teh hubud dunia. Sabenerna hubud dunia gitu. Ari urang seumurna teh urang teh boga hiji-hijina yeuh. Ya, motor teh lamun teu dirawat ku urang, polina tara diganti, tara dikumbah sampai karatan kahujanan karatan. Oke bakal ngahasilkeun ka urang-urang keneh da ieu teh kabutuh urang. Urang gawe teh moal bisa gawe, sedangkeun gawe teh urang butuh jangan apakah. Tuluy urang teh ganti oli tiap bulan saumur teh. Di steam lamun geus kahujanan bisa karatan. Eta mah lain hubud dunia. Nah gitu. Pokoknya mah salebih tina kebutuhan. Orang ketika mencintai sesuatu anu selebih tina kebutuhan orang disebutna hubud dunia. Dari zuhud mah kan zuhud kamari kan aya keharusan, aya kebutuhan. Aya darurat. Kan nanti hajah daruriyah, aya hajah hajiah, aya wator daruri nya bahasana teh. Aya watorun daruriyun, aya watorun hajiyun, aya watorun tahsiniyun. Lamun bahasa urang mah aya kebutuhan primer, sekunder jeung tersier. Adi zuhud mah ngan mengambil nu primerna wungkul. Nu zuhud mah. Ari masalah kebutuhan mah teu pati dipalire teuing. Tapi dina lamun masalah kebutuhan urang kitu nanaon? Mengambil hal anu sesuai jeung kebutuhan. Sabab al-hajatu tunazalu manzilatat darurah. Kebutuhan eta disamakan dengan hal-hal yang mendesak. Tuluy nu tahsini mah nya eta mah tersier. Nya
tambahan lah Pak dina segi seni na estetika na lah gitu nilai estetika. Tadi dina masalah tersier lamun orang kada mesti eta bisa masuk kana hubud dunya. Wa aslu jami'il fitani jeung ari pokok sakabeh pirang-pirang fitnah cocoba. Eta manul usyuri nyegah 1/10 zakat. Wa zakati jeung nyegah zakat. Asal kekacauan fitnah ujian anu bertubi-tubi di kalangan masyarakat khususnya ya, ekonomi chaos yang sejabina karena kan harita zakat kan aya zakatnya aya nu al usyur ya, aya nu sok dikeluarkan 1/10 seperti tumbuhan lah gitu. Jadi-jadian ya, tumbuhan mode pepelakan pare itu kan wajib dikeluarkan 1/10 atau 1/4 tina 1/10 ya. Talamun teu dikeluarkan eta teh mantap jadi fitnah ujian anu bertubi-tubi di daerah tersebut. Komo lamun dibarengan wa zakati jeung zakat-zakat anu sejen. Kan ari al-usyur mah khususnya eta. Heula. Wa hadza jeung ari ieu manul usyuri wa zakah eta min atfil ami tetep tina ngatopkeun lafaz anu umum al khosi kana lafaz anu khusus. Ngatopkeun zakat anu umum kana al usyur khusus. Naon sababna? Li anal usyura karena sanyanya 1/10 eta khosun zakat anu khusus bizuru'i kalawan pirang-pirang tatanduran wasimari jeung buah-buahan. Tangkal kormanya, buah korma, buah anggur, mungkin wajib dikeluarkan 1/10. Pare, gandum, wajib dikeluarkan 1/10. Ketika panen nanti, namun mencapai nisab. Wa zakatu, jeung ari zakat, eta syamilatun anu ngawangku li zalika, kana eta zuru wasimar, wali zakatin naqdi, jeung kana zakat emas perak, wal an'ami jeung ingon-ingon, wali zakatil badani jeung kana zakat awak zakat fitrah teh. Jadi ngabasakeun nyegah 1/10 jeung nyegah zakat teh ngagabungkeun atau ngatopkeun lafaz anu umum kana lafaz anu khusus naon sababna adi zakat mah bisa ngawangku kana zakat fitrah. Tuluy bisa ngawangku kana zakat emas perak, zakat hewan ternak. Begitupun zakat tumbuh-tumbuhan. Ari al-usyur mah khusus yang tumbuh-tumbuhan unggul. Jeung buah-buahan eta teh korma jeung anggur. Tuh. Sumber atau pokok ujian di masyarakat chaosna dalam masalah ekonomi ketika tidak melayar zakat. Banyak kemiskinan anu merajalela. Ketika kemiskinan merajalela, banyak fitnah-fitnah yang timbul, pencurian, pembunuhan, perampokan dan sebagainya. Karena orang yang beunghadna tidak peduli kana miskin, kana malarat. Hak-haknya tidak diberikan. Cobalah mun harta zakatnya benar dikelola dengan baik, disalurkan benar-benar pada mustahikna. Nah, insyaallah gitu ya, bisa mengentaskan kemiskinan. Namun benar-benar. Ini kumaha daerahna kita. Lamun geus beunghar kabeh mah tinggal diekspor kan saja. Pinakeun kana beuteuk. Kumaha? Hah? Ani saya anu kaya. Jadi itunya. Wal maqalah jeung ari maqalah al khamisatu anu kalima wal isruna jeung 25. Eta kila diucapkeun ku qail. Naon? Al mukiru ari jalma anu mengakui bitaksiri kana PPK taat. PPK dina taat. Ai bil ajzi tegasna kalawan apes ani taati tina kataatan. Urang mah teu bisa sampurna dina ngalaksanakeun kataatan teh. Aya we kekurangan-kekuranganna. Mengakui diri masih kurang bisa sampurna dina ketaatan. Abadan dina salalawasna eta mahmudun dipuji, terpuji, orang yang terpuji nu kitu teh.
Sebab naon manehna akan terus memperbaiki diri ketika merasa PPK. Tapi ulah katipunya cek dina hikam mah. Naon teh? Bahasa nanti kumaha. Lamun urang ngarasa sedih teu bisa taat, tapi angger perubahan eta teh termasuk tanda kabujuk ku nafsu. Kabujuk ku nafsu kan. Urang sedih euy ngaji tetara gitu ya. Aya mengakui gitu ya. Urang mah tara ngaji. Bari jeung teu daek ngaji deh, teu daek ngeureuyeuh gitu ya. Tadi teh kade bisi katipu. Merasa diri teh bener-bener introspeksi tapi perubahan. Anu bener-bener muhasabah mah nyata ketika aya perubahan sedikit demi sedikit itu langsung kudu signifikan perubahan nantinya ya step by step. Ya teu bisa langsung ke majelis gitu nya. Ngupingkeun heula rekaman. Tangis kade-kade ya urang teh kana rekaman wae cenah ya. Ke majelis we gitu. Wal iqraru jeung ari ikrar bitaksiri kalawan PPK eta alamatul qabuli tanda diterima amal. Urang ngarasa PPK eta teh tanda bahwa amal urang teh diterima. Namun sababna li annahu karna nyana ikrar eta isyaratun isyarat ila adamil ujbi kana henteu ujub wal kibri jeung takabur. Jadi ketaatan teh henteu menimbulkan membanggakan diri jeung henteu membesarkan diri. Geus eueuh keaku-akuan, geus diaku ku urang teh. Sedengkeun nya Syekh Imam Ibnu Athaillah gitu. La amala arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yahtakiru indaka wujuduh. Teu aya deui amal anu leuwih diharapkeun bisa diterima ku Gusti Allah tibatan amal anu geus sir anu tara ditinggalian ku urang teh. Tara ditinggalian deui jeung dibilang-bilang remeh. Dibilang-bilang asa kitu mah tuh. Urang ngaji saminggu sakali mah teu sabaraha gitu. Komo batur mah ngaji teh unggal poe. Nu ngaji unggal poe ge gitu nya bahasana teh urang mah ngaji unggal poe ge ngan sajam sakali. Komo santri mah tinggal dipul. Kan gitu nya. Nya kapegat ku dahar, kapegat ku sare, kapegat ku ngopi, kapegat ku ulin je. Eta mah kapegat wae tuh. Ini kan santri ketika ngomong itu ya jadwal teh geus patuh gitu nya. Sare dahar ngopi ngaji gitu nya. Bisa jaban. Tah amal-amal seperti itu eta teh tanda urang terima. Amal teh diterima. Lamun urang naon teh geus teu beda deui jeung amal anu terus disebut-sebut. Disebut-sebut ditinggalian wae anu geus teu katingali mah geus eueuh di urang gitu. Nu geus eueuh di urang insyaallah nepi. Lamun nu katingalikeun mah can nepi. Kan jauh sih umur teh ya. Perjalanan hayang nepi teh di dieu ka Purwakarta, jauh ke Purwakarta teu bisa katingali. Ari masih bisa katingali mah ku urang. Seperti biasanya can nepi. Lamun geus teu katingali, kemungkinan eta bisa nepi. Nyamal lamun masih dihitung-hitungnya kurang. Jalma anu mengakui karena PPK eta teh terpuji, selamanya akan terpuji. Jawab naon? Bakal terus introspeksi. Jeung pengakuan diri karena PPK na eta teh termasuk amal tanda diterima amal. Wa maqalatus sadisah wallahu a'lam bissawab.